Didieu abdi hayang ngadongeng carita anu berjudul Asal-usul Manuk Ruwai. Wilujeng nonton. Diceritakeun baheula aya hiji karajaan leutik nu ayana teu jauh ti Gunung Bawang jeung Gunung Ruwai. Teu jauh ti dua gunung eta aya hiji guha ngaranna Gua Batu. Di jero guha eta aya loba walungan leutik sarta seueur lauk nu hirup di dinya. Guha eta dihunian ku hiji kakek sepuh nu dianggap sakti. Hirup hiji raja nu ngawasa hiji karajaan jeung miboga 7 putri. Di antara 7 putri eta aya hiji putri bungsu nu kacida hadena. Si bungsu boga budi pekerti nu hade, rajin, daek nulungan jeung salawasna taat ka kolot. Sabalikna genep dulurna boga sifat dengki, jahat, teu daek nulungan jeung teu daek gawe. Pondok carita sang raja kacida nyaahna ka putra-putrina, tapi genep kakana si bungsu sirik jeung dendam ka manehna. Dina hiji waktu genep kakana ngajak si bungsu lempang ka Gua Batu kalayan alesan rek manggul lauk. Si bungsu bagja pisan nampa ajakan eta, padahal aya niat goreng nu disumputkeun. Saenggeus nepi ka Gua Batu, si bungsu ditinggalkeun sorangan di jero gua, sedangkeun dulurna mulang. Si bungsu sadar yen manehna ditinggalkeun. Tuluy manehna nangis jeung ngadoa supaya aya nu nulungan. Dulurna ngelak nempo si bungsu bener-bener leuit tina panon maranehna. Teu karasa poe ngaliwat, si bungsu kacida kasieun di jero gua. Aya sora gemuruh kawas rek ngagugurkeun gua. Si bungsu ngan bisa nangis jeung ngagero tuluy. Tiba-tiba muncul hiji kakek sepuh nu sakti di hareupna. Bari cerik, si bungsu ngajawab sagala pertanyaan ti kakek eta. Taya nu disangka tina panon si bungsu kaluar cahaya. Lajeng awakna robah jadi endog bodas loba pisan. Lajeng endog-endog eta robah jadi manuk anu buluna endah pisan. Kakek eta ngomong, "Abdi hoyong nulungan anjeun tina kasangsaraan." Tapi ku jalan ieu anjeun robah jadi manuk nu disebut manuk ruwai. Mun anjeun leuit ti pandangan, balikeun deui endog eta jadi manuk pikeun jadi rerencangan anjeun. Saenggeus eta kakek eta ngaleungit jadi haseup. Manuk ruwai ngalayang jauh tuluy cicing dina tangkal hareupeun imah karajaan. Sakabeh nu nyaksian kanyahoan yen genep kakana si bungsu dihukum ku raja lantaran geus niat maehan si bungsu. Pesan moral nu bisa dipetik ku carita ieu nyaeta berbakti kepada orang tua, hindari kesombongan dan keserakahan, jujur dan berbudi pekerti yang baik, kesabaran dan ketekunan, dan hargai orang yang membantu.